Episode K81-82 beres nutupan pantau Udin Malik ngareret ka tukang, nyampak Lastri geus nangkep sababaraha botol inuman mahal jeung kotak surutu kuba langsung dibawa ka kamarna. Udin ukur gogodek. Udin, Mardi jeung Icih Dariuk, sajongjongan ukur caricing, telila kurunyung deui Lastri ti kamarna. Buka dangu ku nyalirapan, saha anu tos ngadamel masalah di BCC, Udin nanya. Enya, ema oge ngadenge, BCC mentah hampura jeung mere hadiah, nu salasi dudung, tembal Lastri. Tah, jelaskan kan ini, ibu ulah gampang nampi pangaduan upami teu acan aya buktos, cek Udin. Lastri teu nembal tapi diuk gigireun Mardi, bari hatena ngarencanakeun isuk kudu indit ngajual surutu jeung inuman nu geus diampihan ku manehna. Udin nangtung ngalengka kana meja makan ngumpulkeun piring urut dahar dibawa ka dapur, HP dina sakuna disada, telepon ti Kingang. Pa Udin, ieu kuring, jawab Udin, ku ayana bantuan ti anjeun, masalah-masalah di kulawarga kuring, utamana masalah gede, hiji-hiji geus dibereskeun sanajan acan kabeh, ku kituna kuring rek nganuhunkeun pisan sabab mun eueuh anjeun. Kuring sorangan teu yakin masalah bakal beres tanpa timbul masalah lainna. Karek oge sababaraha poe pa, jeung ngaranna jelma hirup moal lepas tina masalah, kunaon kudu nganuhunkeun ka kuring, kuring mah ukur nyareatan, cek Udin. Perusahaan kuring geus normal deui, anu tadina rugi jeung rugi, ayeuna sababaraha pesenan barang mulai daratang deui. Persis ti saprak kuring nyimpen kertas teya dina luhur lawang pantau sarta nuturken pituduh anjeun, wajar lamun kuring nganuhunkeun ka anjeun. Tapi naon pa, tadi isuk, batu fudu anu dipicen ka walungan Cikapundung ku anjeun nyaho-nyaho geus nyampak di hareup pantau dina kaayaan belah dua, ku kuring batuna geus di ruang, salametkeun kuring pa, cek Kingang. Sorana laun bari ngadarek dek kawas nusieun. Saacana, anak kuring si Stephen tengah haja ngaragrakken kertas eta waktu meresihan ramat lancah ku sapu, budakna ku kuring geus diwarah malah sapoe ieu mah dikerem di kamarna teu menang kaluar, cek Kingang mere penjelasan. Udin kerung, aya kajadian naon saprak batu eta balik deui. Tadi sore langit poek terus aya guluduk ngaguru sababaraha kali bari dibarengan hujan badak pisan, memeh hujan raat aya gelap tarik pisan ngahantem tangkal kalapa tepika roboh ninggang kenteng persis luhureun kamar aukse jeung hampir nyilakakeun manehna, ngan anehna, eta hujan ukur di lingkungan imah kuring wungkul, cek Kingang. Udin kerung mikiran eta kajadian, miturut bab ilmu ramalan nu aya dina buku salapan ilmu karuhun, melak tangkal kalapa, palem, korma atawa sajenisna diburuan memang hade, eta simbol kamakmuran, tapi lamun dibentar gelap bari ninggang imah, artina kulawarga bakal hancur. Udin tenyangka eta batu fudu boga kakuatan mistis anu luar biasa. Lantaran Udin lila tengah jawab, Kingang ngomong deui. Tulungan deui kulawarga kuring pa, lain kuring nolak, tapi jujur kuring ge masih diajar, ku kaayaan kuring ayena, kuring acan sanggup pikeun nangani kakuatan gede tina batu fudu anu datangna jauh ti Afrika bari tangtuna geges dipake ngalakukeun kajahatan telu sababaraha kali, kuring kudu ngabogaan heula barang anu boga kakuatan sabanding pikeun ngalawana. Terus kudu kumaha atuh kuring pa? Bere kuring waktu pikeun neangan barang anu dimaksud, jawab Udin. Mangga pa, kuring rela ngaluarkeun harta nu aya, supaya Pa Udin bisa neangan barang eta, cek Kingang nunda harepan ka Udin. Bakal aya pameran jeung lelangan barang di BCC, kuring rek nenjo, susuganan aya barang nu bisa dimanfaatkeun, jawab Udin. Isuk kuring rek mere kartu ka Pa Udin, lamun aya barang nu perlu dibeli, gesek ku kartu ti kuring. Ulah asa-asa, jawab Kingang atoh. Oke, mudah-mudahan barang nu dimaksud aya, lamun kabeneran aya, eta rejeki anjeun, jawab Udin. Udin sabenerna embung ngaleuwihi katangtuan pangeran, naon anu dijelaskan estuning sarua jeung pituduh anu aya dina buku salapan ilmu karuhun, tanpa dileuwihan atawa dikurangan.
Isuk kena Kin Gang jeung Aukse geus nyampak di sisi jalan deket imah Mardi bari nungguan Udin kaluar, teu wani nelepon atawa keketrok pantau, sok sieun ngaganggu, jadi ukur narungguan di jero mobil. Begitu Nenjo aya Udin rek kaluar naek sapedah bari mawa kantong balanjaan, Kin Gang jeung Aukse buburu kaluar, Nenjo aya, Kin Gang Udin ngarandek. Pa ieu kartu anu dimaksud, di jerona aya 1,2 miliar. Nomor PIN na 21212, gunakan keur balanja di pelelangan, ulah asa-asa, cek Kin Gang. Udin narima kartu bari ngareret ka Aukse, ngarasa direretku Udin, Aukse buburu manggut bari imut. Pa, sakali deui tulungan kuring teu masalah sanajan kudu pondok umur, tapi ulah anak-anak kuring, cek Kin Gang. Saprak nasib kulawargana goreng jeung perusahaana rugi sababaraha kali. Kin Gang memang loba pikiran, kondisi awakna beki goreng, umurna acan kolot-kolot teuing, tapi geus ka tembong ripuh. Matak kerdirina sorangan mah ukur bisa pasrah. Nenjo bapana nyarita kitu. Cimata Aukse kaluar tuluy nyekelan lengan bapana bari ngomong ka Udin. Muhun Pa Udin, salametkeun kulawarga kuring rek nyoba. Tapi sakali deiku kuring ditegeskeun, kuring ukur nyareatan, anu nangtukeun tetep pangeran, ulah putus-putus ngadoa tiap waktu. Kin Gang jeung Aukse unggek, kuring rek balanja sayuran heula ka pasar, lamun geus aya barangna anu dimaksud tangtu kuring bakal buburu ngabejaan, cek Udin deui. Hatur nuhun Pa Udin, cek Kin Gang bari ngajak Aukse asup kana mobilna. Balik ti pasar Udin ditanya ku Mardi, Din, tadi meme maneh ka pasar, Bapak Nenjo maneh ngobrol jeung Kin Gang di jalan, aya naon? Mardi nanya kitu kulantaran ngarasa hariwang bisi aya masalah gara-gara bantuan Udin. Sabab lamun Kin Gang ngarasa dibohongan, balukarna lain ukur gelang giok anu bakal dipenta deui, tapi kulawargana oge tangtu bakal aya dina masalah gede. Sanes Pa, ukur wiat artos kangge balanja barang di pelelangan BCC, cek Udin. Nitip sabaraha, jeung hayang dipangmeliken naon? Mardi nanya panasaran. Saem leuwih, jawab Udin. Panon Mardi langsung molotot bari nyekelan dadana sabab kaget. Din, ulah gagabah narima duit gede, kumaha mun maneh salah meuli barang terus Kin Gang teu panuju, bisa cilaka, balikeun deui. Abdi ge ngartos Pa, moal sagawayah dina ngagunakeun ieu artos, jawab Udin. Pa, ulah nyarios ka ibu sareng ka icih masalah artos ieu, bisi aya nanaon, cek Udin ka Mardi, sabab hariwang Mardi loba omong deui kawas basa ngabejakeun aya gelang giok. Enya, Bapa moal bebeja ka sasaha, jawab Mardi. Mardi ge kehel ka Lastri nu geus mulai maceh deui kana judi. Awalna ukur pamit ka arisan, tapi akhir-akhir Mardi nyaho yen Lastri judi deui. Tapi acan bisa negor keras lantaran manehna sorangan geges mulai maceh deui kana melian barang antik. Lamun ditegor, pasti bakal malikeun anu akhirna pasea, jadi leuwih hade cicing. Udin ngaleos ka dapur rek masak, sedengkeun Mardi ngalamun bari diuk mikiran nasib kulawarga kaharepna, sok sanajan icih digawe, di imah masih aya tiluan anu nganggur. Dirina jeung Lastri teu bisa nahan hobina masing-masing dina micenan duit. Sanajan Udin bisa ngirit, tapi sagala tindakanana geus mimiti ngaliwatan batas, geus wani gaul jeung sababaraha jelma benghar anu sakuduna dipikaserap, ieu lain masalah letik. Lambat laun kulawarga pasti bakal aya dina masalah gede. Episode ka-83 isuk keneh Udin jeung Mardi geus siap indit ka BCC. Lantaran sapepeting loba mikiran masalah duit Kin Gang anu dititipkeun ka Udin, Mardi hampir teu bisa sare. Matak ti subuh keneh geus diuk nungguan Udin. Pa, saurna aya barang sae anu bakal ditawiskeun dina lelangan tahap akhir, cek Udin anu karek kaluar ti kamar nanya ka Mardi. Enya, Bapa ge ngadenge, omat ulah asal dibeli Din, barang anu ditampilkan panutup pasti harga pambukana ge ratusan juta, jawab Mardi. Kumaha barangna? Upami barangna saet teras aya manfaatna, naon lepatna, jawab Udin. Barang alus pasti saingana loba,
malah bapa ngadenge aya paranormal ahli metafisika ti Banten anu ngincer barang eta, cek Mardi. Sahapa, Udin penasaran, Ki Waja, manehna oge bakal datang, cek Mardi. Paranormal anu ngaranna Ki Waja memang geus kawentar, mindeng asup kana TV nasional. Teu aneh lamun loba duitna, sabab bayarana oge mahal. Loba artis-artis atawa pejabat nagara nu geus datang ka Ki Waja pikeun masang susuk atawa meuli barang pusaka anu boga kakuatan goib. Ngan keahlian utamana mah dina ramalana anu akurat, pernah ngaramalkeun pasangan artis bakal pipisahan sabulan deui. Kabeh eueuh nu percaya sabab pasangan eta katempona ku masyarakat mah rukun jeung harmonis, tapi nyatana ramalan eta bener. Pernah oge ngaramalkeun kacilakaan pesawat jeung sabab musababna, eta oge bener. Ti harita ngaran Ki Waja beki tenar, nyaingan artis-artis, tamu rabul juljol ti mana-mana ngadatangan tempat praktekna, aya anu memang butuh, aya oge nu ngahaja datang ukur hayang panggih wungkul. Udin kerung, lamun Ki Waja jauh-jauh daek datang ka Bandung lantaran barang eta, pasti barangna memang hade. Udin beki penasaran. Barang naon kahebatana. Sabot Udin mikiran barang anu ngajian panasaran hatena, HP dina saku Udin disada, barang ditenjo sing horeng ti Warni. Pa Udin, kuring tos parkir di payunan bumi, hayu sasarengan ka BCC. Warni ngahaja ngajemput soksien Udin teu indit, jeung soksien aya masalah deui, jadi kudu terus dibarengan. Di sisi jalan nyampak mobil Bentley geus nungguan, Udin jeung Mardi buburu keluar. Warni keur nangtung nyarandai kana mobil pake baju anu sarua jeung warna mobil, rambut hideng galing muntang sarta kacamata hideng, kabeh cocok jeung pakulitana anu bodas bersih. Bari ngalepaskeun kacamatana Warni ngomong, "Pa Udin, Pa Mardi, kuring ngahaja ngajemput, mangga lebet." Kituna teh bari muka panto harap jeung tukang, Neng Warni uningan nami abdi, nuhun, cek Mardi seribari bongkok hormat terus asup diuk dina jok tukang. Udin ge buburu asup kana jok harap, sedengkeun Warni asup, langsung nyetir mobil indit ka BCC. Mardi ngarasa bangga, percaya dirina naek, saha nu nyangka incu nata prawira daek ngajemput sarta mangmukakeun panto mobil keur dirina jeung minantuna. Udin jeung Mardi nuturkeun Warni asup ka ruang pameran, kaligrafi sarta lukisan-lukisan aralus ngagarantung rapih di sakuriling tembok ruangan. Di tengah aya meja lelang ditutupan ku kain warna berem dikuriling ku barisan sofa single ngajajar, tiap opat sofa diharapna aya hiji meja anu pinuh ku inuman sarta buah-buahan seger. Tiap baris kursi aya dina hiji dek anu ngetrap beki ka tukang beki luhur. Jadi sanajan diuk dina kursi barisan pangtukangna, masih bisa nenjo barang anu bakal aya dina meja lelang. Kursi geus hampir pinuh ku tamu anu datang leuwih ti heula. Pamandangan ieu beda pisan jeung basa terakhir Udin datang. Ku harga sewa gedung jeung penataan anu sarupa kieu wae oge geus pasti meakeun biaya gede. Warni, Udin jeung Mardi dariuk dina kursi jajaran pangharepna, karek ge maranehna diuk. Di tukang rame sora jelma surak. Sarerea ngararet ka eta sora, hayang nyaho, nyampak sababaraha pengawal anu lain pagawe BCC keur muka space row terus ngabaris kenca katuhu jajalanan anu bakal kaliliwatan, tapi kabeh kerung, saha nu bakal asup. Katembong Ki Waja ngalengkah, langsung nuju ka barisan kursi harap. Ki Waja oge datang, Warni kaget. Sabab Warni geus masrahkeun ka barda saha wae nu bakal diondang, jadi teu nyahoon Ki Waja bakal datang. Beungeut Ki Waja tiis, eueuh gurat someyah, tapi sima anu kaluar tina panona memang gede, teu aneh lamun ruangan ngadadak sepi. Saware jelema narangtung bari ngacungkeun HP-na, aya anu video aya oge anu moto. Ki Waja ngarandek bari ngaluarkeun 5 isim mangrupa kain hideng nu geus ditilep-tilep terus dijait, ukurana ukur sagede bungkus korek api. Sabab kuring kakara ayana datang ka Bandung, kuring rek babagi 5 jimat gratis ka urang Bandung, cek Ki Waja bari mikenan ka tamu-tamu anu deket jeung kaliliwatan hungkul.
Jelas hal ieu ngadatangkeun katimburuan keur tamu-tamu anu diukna jauh. Sabab teu kabagean, atuh sorati ditu tidiu ngaguru pada marenta anu nadana sarua, Ki, keur kuring mana. Asisten Ki Waja anu nuturken tukangan Ki Waja buburu ngangkat leungeunna, sora tamu anu ngaguru langsung jempling deui. Ki Waja ukur mere 5 gratis. Saleuwihna aranjeun kudu mayar mahar, hiji isim 500.000, barangna aya dina tas kuring, cek asisten, bari nembongken isi tasna anu pinu ku isim. Maklum ondangan jelma jegut hungkul, ngadenge eta jimat hargana ukur 500.000, ngadadak narangtung nyampurken ka asisten, siga budak keur meuli permen, kabeh ngaracungkeun duit, asisten oge jadi sibuk ngalayanan, malah siga nu kawalahan, puluhan isim sapada harita payu, tamu anu teu mawa duit cash oge sibuk transfer duit tina HP-na. Nenjo kajadian kitu Udin kerung bari nyarita laun. Rek miluan lelang atawa rek dagang, meni asa babari pisan neangan duit ku cara nipu batur, jimat nanahaon. Sanajan ngomong laun tapi Ki Waja kawas nu ngadenge, sabab langsung mencrong ka Udin bari ngadeketan. Heh budak ngora, ati-ati mun ngomong, maneh teu nyaho kana hasiat ieu jimat, cek Ki Waja. Udin anu teu nyangka bakal disamperkeun bari langsung ditanya kitu. Teu katenjo aya hasiat nanaon, ukur kain hidang ditilep-tilep, cek Udin. Saurang tamu anu diuk tukangan Udin ngomong, ieu jimat kasalametan, harga 500.000 murah pisan. Nu lain oge aya nu milu ngomong, biasana 2 juta, jaba kudu dicokot ka Banten. Ki Waja ngareret ka jelma-jelma anu ngomong bari nyerengeh, panuju, terus ngareret deui ka Udin. Tuh kadenge, sabab batur mah mikir jeung ngomong teh pake otak. Otak maneh mah dipake ngomong wae salakomo dipake mikir. Ulah ngomong lamun teu ngarti, cek Ki Waja bari ngalengkah kana korsi kosong terus diuk. Korsi Udin ka korsi Ki Waja ukur kapisah ku gangsa korsi. Udin teu ngajawab deui, tapi metik cau muli dina luhur meja terus dibuka, disamualkeun. Episode ka-84 warni anu diuk gigireun Udin ngaharewos. Pa, ulah patos ditanggapi, Ki Waja kagungan pangaruh. Udin ngajawab ku unggek, saacan acara dimimitian, barda salaku wakil ti kulawarga Nata Prawira anu nyeponsoran lelang biantara, tapi teu lila, acara lelang langsung dimimitian. Barang kahiji anu dibawa ku 2 awewe SPG nyaeta gentong tambaga. Juru lelang ngenalkan barang, ieu gentong titinggal Karajaan Sumedang Larang. Dijieun tina tambaga murni sarta ukiran di luarna, gentong ieu aslina aya celian kenca katuhu, ngan ku sabab umurna geus ratusan tahun, sabelah selina semplek, sesemplekana acan kapanggih, gentong ieu dipercaya bisa ningkatkeun rejeki lamun ditunda di ruang tamu. Juru lelang getok palu 2 kali, panawaran awal 8 juta, lelang naek per 1 juta. Sababaraha tamu ngangkat panangana, bari nawar patembalan, anu akhirna kajual 11 juta. Saterusna genep lot ditampilkan hiji-hiji, kabeh barang antik hungkul. Suasana beki rame ku sora tawaran, mardi oge sumanget sanajan ukur lalajo, sabenerna ku mejot hayang meli, tapi harga barang eueuh nu murah. Udin masih tenang bari terus dahar bubuahan dina meja, sabab acan aya barang nu cocok, kabeh barang nu geus dijual ngan sabatas koleksi, eueuh nu ngandung energi spiritual siga anu dipiharap. Lot ka-7 nyaeta kang kalung mutiara warna ungu, cahayana moncorong sabab katojoku lampu gedung. Ieu mutiara alami tina kerang-kerang liar di Samudra Hindia, hasil nyortir tina ribuan mutiara anu akhirna kakumpul anu warna jeung ukurana sarua, dibuka 3 juta, cek juru lelang. Udin curinghak, salian alus mun dipake ku Icih, eta batu ngandung aura ipis anu manfaatna pikeun ngendorkeun urat saraf jeung nenangkeun pikiran, cocok pisan keur Icih anu sapopoe digawe di kantor. Matak Udin buburu ngacungkeun leungeunna nawar. 4 juta, di Cikapundung ukur 800.000, nanaonan ditawar Din, lamun kin gang ambek kumaha, cek mardi kaget bari mencrong ka Udin. Kangge Icih pa,
Jawab Udin, ngadenge Udin nawar ker icih Mardi langsung cicing. Lantaran lila eueuh nu nawar deui lian ti Udin, juru lelang rek ninggangkeun paluna, tapi aya saurang nu nyorowok ti korsi baris katilu. 6 juta, Udin ngareret, sing horeng Stephen, anak cikalna kin gang anu nawar. Hampura Pa Udin, kuring ge bogoh kana kangkalungna, cek Stephen bari seri ka Udin. Udin kerung, cenah budak ieu dikerem di kamarna, naha poe ieu bisa ngencar, bet aya di dieu. Stephen memang keur menang hukuman ti bapana, dikunci di kamar, ngan ku sabab manehna resep kana barang antik, akhirna kabur tina jandela naik taksi ka BCC tanpa sakanyaho bapana, jadi teu nyahoon lamun Udin katitipan duit keur meuli barang ku bapana. Stephen teu nyangka bakal panggih jeung Udin, tapi Stephen geus ningali sorangan kamampuan Udin, matak boga niat sakur barang anu ditawar ku Udin. Manehna oge bakal milu nawar, sabab nyaho barang anu ditawar ku Udin pasti asli, moal kabobodo deui. Jeung nyaho tingkat ekonomi Udin. 7 juta, cek Udin. 8 juta, cek Stephen. Din, ulah diteruskeun, ulah dilayanan, cek Mardi panik. Tingali wae Pa, ulah seueur carios, jawab Udin. 16 juta, cek Udin. Kabeh molohok, Udin langsung nikelkan penawaran 2 kali ti harga Stephen. Stephen oge kaget, aturan kanaikan 1 juta, kuduna Udin naik jadi 8 juta, memang teu salah saluhuran asal ulah kurang ti 1 juta, tapi ieu langsung 16 juta. Udin ngareret ka Stephen, Stephen, lanjut, cek Udin mah panas. Moal, sok wae keur Pa Udin, jawab Stephen. Piraku karek digebuk sakali geus ngelehan, cenah resep barang antik, cek Udin deui. Tamu-tamu lain surak bari nyakakak, kuring hayang nyaho, sabaraha kandel duit anjeun Pa, sok bayar, cek Stephen. Sabab eueuh nu nawar deui, juru lelang ngadagorkeun palu 3 kali. 16 juta sapakat, kanggo Bapak Udin, teu lila saurang awewe mawa mesin gesek. Mangga angge kartu kangge mayar, cek eta awewe, Pa Udin sabaraha isi kartu anjeun, emangna aya 16 juta, cek Stephen. Ngadenge Stephen, tamu lain oge sarua, panasaran hayang nenjo. Udin nyerenge bari ngagesekeun kartu ti Kingang, sarta mencet nomor PIN, transaksi berhasil. Pa Udin, barangna bakal katampi di akhir acara, cek eta awewe. Mangga, cek Udin bari imut, tatamu anu tadi kurang yakin sabab kapancing ku omongan Stephen anu ngejek akhirna cicing, sabab ternyata kartu Udin ayaan, saware bingung, kangkalung nu dibuka harga 3 juta, Udin wani 16 juta. Stephen, rumasa eleh, Udin nanya, tamu langsung ngabarakatak, Stephen langsung jamedut. Pa Udin, kuring moal mundur di lot saterusna, jawab Stephen. Aya saurang tamu nu nyorowok, Stephen, kulawarga anjeun nomor 2 sa-Bandung, piraku eleku minantuna Mardi Kusumah, atuh jelema sareri, beungeut Stephen ngadadak karasa panas, kumerot rek ngahajar Udin di lot-lot saterusna, sial, si Udin timana gablek duit loba, aing era, gerentesna, Stephen teu nyangka lamun kartu nu dipake balanja ku Udin kartu bapana, nyambung.